Sorai karena apa nih? Ah, duitnya murah euy. Naon? Gara ieu euy, gara ulin di dieu. Yo, aing teh anu ngajakeun sulap. Hayang ngajajal, tapi sulap duit, urang tuh boga duit, coba nginjem duit. Itu urang. Heeh. Tuh, boga tuh. Iya. Nah, ya tinggal nya. Dia gocap ya. Gocapnya. Lipat. Wah, ini tinggal ya. Tekan. Tuh. Benernya Bisa. aing teh tuh. Anjing kerja boga duit lumayan gocap. Itu tuh laki-laki karunya gegeroan. Itu di bawah diharap. Terus kumaha? Orang minta duit yang laki-laki karunya. Sabaraha? 10.000 mah hida. 15. Udah we, cewek bisa kieu-kieu deui. Sabaraha eta? Tukerkeun heula, tukerkeun heula. Baik. Nih, hei. Hadi. Naon deui atuh ah? Gogorokan kumaha maksudna? Iya gegeroan, baso. Anjay. Kebenaran ya, Ini motor segede lah. Bisnis segede tadinya deket. Motor. Iya. Iya bajina tah. Minjem lah. Kan kade. Kumaha gitu? Depan eta teh motor teh itu di motoran aja. Kan itu oli gantian. Ulah poho bensinan. Bensin mah pasti di bensin. Jadi sakran gantian itu teh. Aya coba kabel kuplingnya pegat teh. Anjing pajakna memang sian teh. Goblok. Mau jadi aing. Jali. Naon? Anu ganteng mah nya pamajikan agen gelis kieu Nya anu geulis pasangan teh jeung nu ganteng ya. Wah, cantang tuh sia teh. Nah, mah kecantang tuh. Deuh, saganteng-ganteng lalaki geus kawin mah anger we jiga tuyul. Ning bisa kos tuyul kumaha? Sok Bandungan. Lalaki anu geus kawin rata-rata ya. Dipeluk, disusuan, terus ditandangan duit. Anjay. Libur. Masih kena digawe di apotek? Masih. Kebeneran. Urang teh tanyakeun, ari ngabedakeun madu asli jeung madu palsu kumaha tah? Hari eta mah tuh. Kumaha? Meuli madu. Bawa ka imah. Terus? Amun pemajikan ngamak, berarti eta madu asli. Ai ente bener keur jodoh? Naonnya? Eta we kamari ngaromongkeun cenah majarkeun teh cenah mangkat dudukun. Sih sebenarnya nama dudukun tapi kapok kumaha teh? Cek dukunana teh cenah pijodoheun maneh mah cenah kahalangan ku 7 imah. Ti imah ente teh. Belah kidul. Kitu. Ari ditembok teh kanang domba. Pira ku aing kudu kawin jeung domba. Cocok jeung domba. Ente pernah teu kasetrum? Kan pernah. Kan aing mah rugi euy. Bayaran listrik 5 bulan, tapi teu pernah kasetrum. Hayang aing mah kasetrum da. Nah, geuningan. Hayang we aing mah da rugi atuh 5 bulan bayaran listrik teu pernah kasetrum acan mah. Anjay.
Ieu pengangguran. Kurang naon itu teh? Nah, mana tuh pengangguran waktu itu ngajagrag Kurang heureuy wah aing inget zaman keur budak, kurang tata rucingan. terusnya. Tapi anu di pengpertaning ieu teh matana teh ditutup. Oh, hai. Kayak nyebak naon kudu bisa Ayo, nya pemipah heula mah. Om Pimpa. Sok. Om Pimpa alayum gambreng. Ya, siap berarti. Tutupan mata. Depan mana tuh? Siap tutupan matana. Nah, itu tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya, sok. Tebak sianya ya. Saya cabak ke tebak ke. Oh. Nah, ini teka dulu. Ieu tah. Ah, ieu naon tah? Ah, ini mah bujal. Lain. Bujal. Sosok ieu nya deuk ku sia tah. Anjing dia tai. Dor. Mahian kandang topi. Ya, bayan. HP aing eueuh sia. Wah, Aing eueuh. Eueuh HP. wah HP sia dibawa kuno tadi. Dasar usaha deh. Timbang plus lihat. Topi kagantian ku HP lah. Lumayan balik modal. Ya, timbang gitu aing bisa. Awas aing awas. Awas aing. Timbang gitu. Iya, tinggal ya. Oh, gitu. Oh. Bisa aing aing mah. Anjing nyawa. Anjing. Ini parah nih. Weh, Gimana? kalau yang kalian we aing. Ngopi tuh, ngopi. Siap. Dah kopi nama loba, jerek dahar tah. Ayo jeung salada. Parusing eta lah aing. Nah, aku naon atuh dijieun wae ka pusing teh. Lain, ieu. Kamari teh aing teh dipanggil ya ku wali kelas budak teh ka sekolah. Terus Alasanna teh cenah. Bapak cenah, budakna ieu telat teh ka sekolah kunaon? Carekan apa aing teh guruna teh. Ya, Bu. Budak urang mah telat ka sekolah dipanggil teh ku guru orang tuana teh. Nah, aing giliran budak urang telat balik mah, ibu tara dipanggil ku urang. Wah, aing kitukeun sekalian. Mau ikan gorengan deh, karep. gorengan. Itu tadi duitnya 5.000-an weh. Lagi nasional tuh. Tong lila. Wah, aing lompat ya. Aing teh jadi beli gorengan lagi tah duitna ah. Nah, geuning. Gorengan teu meunang aing 3 berus itu kana susukan teh. Lain ieu kumaha make teu menang gorengan? Udah rugi atuh mah teuing meuli 5.000-an rek dibere hiji. Ye, maksud tukang dagang teh beli 5.000-an ditambahan hiji jadi genep.
Atuh meureun 5.000 ditambah genep ge 11 saya mana leuwih mahal. Kita wejes ya mah. Ini parahnya. Ini parah nih. Tenang. Anjay. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiaya para pekerja keras, wayah kieu karak-karak balik ya, geus digarawe. Pokokna mah urang mah teu sarian ku pemajikan, heuh. Nyawa. Aing kudu minum dulu aing. Sok klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring badai klarifikasi terkait video anu nembe. Memang sim kuring kekiat kena dampakna. Sim kuring nyunkeun dihapunten ka istri sim kuring. Janten sim kuring memang takut istri. Nuhun. Mudah-mudahan istri abdi ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Ngamu Ustaz, kalau dia ngamu ndak apa-apa. Dia pecahkan piring satu, pecahkan satu lusin. Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Budak, ya, ayeuna kan keur aya konten viral ya. Aya konten teh anu suami teu sieun ku pamajikan geuning kumaha. Budak, Aing kemarin ge kapok aing mah kena dampakna. moal, ieu mah moal. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang. Yeh, Mak. Kata-kata hari ini, Mak. Dengekeun aing bertahun-tahun rumah tangga mana jeung anak aing ka Saudi teu nyenangkeun kanu jadi mitoa boro-boro nyenangkeun malahanan maneh mangariweuhkeun ka aing sagala rupa hal anak aing usaha ka Arab ka mana ke duitna sakitu aing titik dipake kana naon eta anak aing usaha mah tahun-tahun
Da aing mah di mana sok dibare ku maneh. Da tara da aing mah bisa uli tanur, uli ngaramet aing. Kamana kon duit menang anak aing? Pakai nguseup. Ngusap. Anjay.